Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'amrihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun wal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para wargi, ibu-ibu ge bapak sadayana, urang dugikeun deui kana wengi Ahad anu ayeuna kalayan bertepatan sareng sasih, di mana dina sasih ieu geusna sasih Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disrokeun sareng dimi'rajkeun, dianggokeun tawasul. Mudah-mudahan urang sadayana diwikeun kana ieu sasi Rajab kenging kabarokahan ku sasi anu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diampura sadaya dosa ku Allah Subhanahu wa taala, dibarokan hirup jeung kahirupan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu saterasna rahmat miwah kasalamatan, mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqula wargina ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'it tabi'in ila yaumiddin. Kalebat urang sadayana mudah-mudahan karawu kapangku kakele kasangkeh utamina jaga di yaumil akhir keng sapat uzma timantenanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu pangaosan sok sanaos urang rutin wengi Ahad aya leuwihna mun ayeuna. Aya suguh, padahal mah masih lain bulan Rajab ge unggal minggu kieu teh teu nanaon. Moal teu betah pisan kieu. Jeung asana gitu asa moal karugian gitu nya urang. Unggal malam Ahad ngayakeun lapis, malam Ahad ngayakeun naon teh?
Uras meureun. Uras. Kan itu anu obat cai teh cai kopi nu obat. Jeung gelasna ge teu katingali. Emut ka saurang guru cenah. Yang can lamun ayeuna masyarakat hayang bersatu mah kudu loba nyatu cenah. Kudu loba dibere nyatu cenah insyaallah bersatu. Bener sih. Sabener pisan teh kan. Tong hebat-hebat cenah jang mun ngajian ngayakeun boga bako capayang atuh cenah sing hariung 10 urang saguluk. Eta mun hadirin ahli pangaosan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim abdi moal seueur tatalu pang dipayun anu kakantun tadi pangingkan. Sim ka emut heula ka guru-guru di sim abdi bil khusus. Wa ila hadratika Haji Masyahrudin bin Abdillah. Wa ila hadratika Haji Hamimuddin bin Mad Sardi. Wa ila hadratika Haji Udin Maji. Wa ila hadratika Haji Pusarifudin Haji Mustafa. Wa ila hadratika Haji Amajenal Abidin bin Abba. Wa ila hadrati Fakarama bina makasih. Wa ila hadrati wa jasa wa ruhi wa jasadi laku syarika ila jasika ya Haji. Nafa'ana bi ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Isra Mi'raj teh parisadayana. Ieu teh kejadian di luar nalar adat kebiasaan manusia pada umumna. Ngan wungkul jalma anu diparin ku Allah Subhanahu wa taala keimanan anu yakin nu mampu ngimankeun terjadina peristiwa tersebut. Da lamun mah urang hirup di zaman harita dina tahun ke-11 ba'da nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Dohir nama berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram aya negara Makkah, Masjidil Aqsa aya di Palestina anu ayeuna keur riweuh. Jauh eta teh jarakna teh ribuan kilo. Beda negara. Masjidil Haram aya di negara Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa aya di Palestina. Jauh luar biasa. Kejadian ini malam Senin tanggal 27 Rajab. Ayeuna meureunnya. Kamari teh 27. Belum Jumaah. Bari sadayana lain Isra wungkul disambung ku Mi'raj tegasna naik ilas sama'id dunya
dina sapali kita mah ila maqamil uluwi bahasa teh. Enjing-enjingna parisadayana sate acan subuh wengi eta keneh Rasul parantos dugi deui ka tempatna. Sate acan tiis tempat bogang Rasul parantos uih deui. Bari nyandak oleh-oleh dan oleh-oleh hadiah nyata salat anu 5 waktu. Anu ieu teh kabar kudu dikabarkeun, kudu diberitakeun, disampaikan ka umat anu disareupanana lain jelema pantar urang. Quraisy teh pada salat asadul kufra wan nifaq. Urang Quraisy barengis atuh sebengis-bengisna jelema di urang moal mah ka bengisan urang Quraisy. Asadul kufra wan nifaq, banget kakufuran jeung kamunafikan. Bingung Kang Rasul kumaha ye nepikeunana, ulang-ulang cek urang Kanjeng Rasul bingung nyampaikeunana ka umat. Ulang-ulang kasampakeun ngahulang kitu teh ngaliwat paman nu ngaranna Abu Jahal. Ari Abu teh bapa, Jahal teh bodoh. Umar bin Hisam ngaranna, Abul Hakam aslina. Aya teh mun ayeuna mah sekaliber pengacara, kehakiman, pinter. Da sebut Abu Jahal teh bodoh tina agama we. Naon Muhammad maneh teh asa hulang-hulang kitu. Ganu baringung kitu kira-kira. Nya puguh cenah mang teh baringung. Siga nu nya teh Abu Jahal atau bingung naon sok jeung emang ayeuna mah atuh curhat kira-kira kitu meureun. Sok bejakeun ka emang naon teh kabingung ku maneh teh. Nya kitu mah nya sok bejakeun. Usriya bi lailan ilain min aina ilain cek Abu Jahal. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Penting teh cenah kuring teh pulang linit ti mana nepi ka mana, ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngajenghok Abu Jahal. Naon? Usriya bi lailan. Penting kuring diberjalankeun ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nu bener maneh teh ngomong. Penting tadi nya penting cenah. Di mana? Nya ti dieu di Masjidil Haram ka mana? Masjidil Aqsa di Palestina. Kok beda negara jauh pisan. Tuh da mal percaya mang macana ka abi teh. Terus kumaha deui? Semauri jailas samai dunya. Terus kami teh cenah naik ka luhur ka samai dunya. Heula cenah Muhammad ya tanya. Nya maneh teh nya mang cenah. Cing kira-kira maneh sanggup teu ngomong saperti kieu di hareupeun umum engke cenah. Naon diobrokeun maneh ayeuna di hareupeun emang ke kudu obrolkeun di hareupeun masyarakat saeueun teu. Eta pisan nepi ka hareupeun Kanjeng Rasul teh Allah. Aya ngadugikeun peristiwa nu terjadi na tadi wengi. Sanggup cenah mang. Mun kitu mah keun cenah ku umma kumpulkeun jelema teh kabeh di mana? Di Jabal Gubes. Pan luhur Jabal Gubes baheula mah ayeuna mah rata cin dipake naon, dipake istana raja. Carita demi carita digunukeun we. Ya ma'sarul Quraisy, ya ma'sarul ya Banu Muthalib, ya Bani Hashim, halummu kadarieu pengumuman cek urang mah kasadayana masyarakat gitu kira-kira. Orang Quraisy keturunan Bani Muthalib, Banu Hashim gitu kadarieu kabeh.
Atuh pengumumanana pimpinanana teh bujang beraya ka mana kumpul di Jabal Gubes. Riung kabeh jelema. Tuh Muhammad jelema geus kumpul. Bagian siap teh cenah mah yang berkumpul anu dicaritakeun ka Emang. Siap cenah mah. Sok hareup. Na riwayat mah di panggungan cenah dina hiji riwayat mah. Make meja. Muhammad sok ayeuna mah ka hareup. Eta Kangjeng Rasul. Ek diguguyonkeun. Maju Kanjeng Rasul ka payung, naik kana meja, sok obrolkeun naon nuku maneh diobrolkeun ka Mang. Nya cenah peuting tadi kuring teh Isra berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Eta mah jelema cenah lapang murun suwit manu keprok nepak sirah cenah nepak dada anu gogonek. Nya cenah Muhammad teh gede bulbetan kamari ayeuna kacida ayeuna mah pokona mah cenah maluap lat. Bujeng-bujeng jalmi anu teu acan iman bari sadayana nu waktu harita para sahabat anu tos iman rada mer-meran kurang-kurangan. Kapan jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina telah ditempuh ku perjalanan onta nu biasa gitu, mulai nama kendaraan. Pakai kendaraan teh perjalanan teh PP 2 bulan. Jauh atuh. 2 bulan leumpang PP kendaraan. Penting maneh ka Masjidil Haram, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ayeuna geus di dieu bahkan tadi oge subuh meh subuh strepi deui nya teh Muhammad nya mun cek urang mah astagfirullahaladzim. Jika nama sing urang asa mau percaya dah cing sok tong jauh-jauh lah maatang teh na leos ka cai nya balik deui ka dieu di mana mah di Bandung bieu teh di Bandung bieu teh mang nabi teh percaya moal moal percaya dan ditinggalina adat kabiasaan malah aya leuwihna cenah naik Mi'raj maneh teh nya sumuhun cenah paman cing sok cenah jungjungkeun suku anu beulah kenca sabelah heula. Eta Kanjeng Rasul cenah ngawaro we. Diangkat sapeanana anu paling kiwa Kanjeng Rasul dijungjungkeun. Sok cenah jungjungkeun nu katuh bari nu kenca ulah diturunkeun. Atuh mah bisa cenah mang ti guling bae kitu mah. Cek maneh cenah penting teh pulang naik. Nah eta parisadayana nya keproknya huwit masyarakat urang Quraisy anu beungis ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parisadayana maka saur para ulama lamun mah teu aya Al-Qur'an cukup kejadian Isra Mi'raj jadi tuntunan pikeun syariat Islam. Naon sababna? Sabab gambaran isyarat Isra jeung Mi'raj teh gambaran ibadah dohir jeung batin, syariat sareng hakikat. Maka Isra syariat, Mi'raj hakikat. Ieu ta. Ira terjadina Isra jeung Mi'raj teh kejadian teh dina tahun ke-11 ba'da nubuwat lain hijriyah. Dina tahun ke-11 dina sabada Kanjeng Rasul diangkat janten nabi sareng janten rasul maka sateu acan hijrah maka di dinya terjadina peristiwa Isra sareng Mi'raj. Janten payun keneh Isra sareng Mi'raj daripada hijrah.
Dina tahun ke-10 na bari sadayana Kanjeng Rasul dikantun ku istrina buktosna Siti Khadijah. Selang sasasi dikantun deui ku pamana Abu Thalib. Leuwih laluasa urang Quraisy pikeun nganiaya jeung mereka nyeri ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sabada pupus dua jalmi anu sangat-sangat istimewa, sangat-sangat dihargai jeung sangat berperan penting dina ngadukung perjuangan dakwah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabada pupus Khadijah teh ageung pengaruhna eta teh kade. Dugi ka satu acan pupus Siti Khadijah mah sareng pupus paman Abu Thalib. Teu wani-wani teuing da sieun jeung era. Tapi nasabada pupus Sayyidah Khadijah sareng pupus paman Abu Thalib sok sanajan teu kalebetkeun jalmi anu Islam, bari sadayana urang Quraisy semakin menjadi pikeun milaraan Kanjeng Rasul. Nuju salat ge di baledog ku tai onta. Coba nuju Kanjeng Rasul salat bari sadayana eta urang Quraisy, kafir Quraisy tai onta ditamlogkeun ka Kanjeng Rasul. Aya kira-kira ina sapalung-palungna jelema keur salat ditengol ku tai sapi. Moal aya. Asa can menak gitu nya. Keur salat tamlog ku tai sapi, ku tai onta. Ku Abu Bakar cenah dibersihan. Masya Allah. Saking ripuhna pilara ti urang Quraisy, Rasul hijrah heula nu pertama ka Thaif. Sanes ka mana? Sanes ka Madinah, ka Thaif bang payuna teh. Sugan we ditu mah cenah naon rada leuheung, rada loba baraya di Bani Thaif teh, Bani Saqifah, Bani Saqif. Ari pek mah minta perlindungan, mencek urang mangumaha, urang milu naon? Milu nenangkeun diri. Datang ka ditu teh lain disambut. Kusambutan nu kabiasaan orang Arab sok ramah cenah. Menyambut tamu mah tapi disambut dengan lemparan batu. Barudak tadi kokrokkeun marawa batu. Muncul urang mah nu gelo kitu kira-kira. Diabring-abring ditarengoran ku barudak pamuda jeung barudak laletik teh. Dugi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka mastaka Kanjeng Rasul. Lamun mah surpalim ulama aya setelih darah we cenah anu ragrag kana naon ka bumi gitu. Darah Kanjeng Rasul rag ka bumi duka naon nu bakal terjadi. Sehingga Jibril ge aneh. Muhammad cenah kami teh diparentah ku Allah sitah nyumpulkeun paminta anjeun sok hayang dikumahakeun orang Thaif teh. Tuh cenah penjaga gunung ge. Penjaga gunung ngobrol lamun teh mah anjeun ngarepkeun keur nyiksa urang Thaif ku kabeh cenah dijungkirkeun ieu gunung. Maka Kanjeng Rasul Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kaum kami. Anjeun teh aranjeun teh teu nyarahoeun bahwa kami teh adalah Rasulullah jeung utusan Allah jeung Nabi Allah. Mun urang ayeuna ditengoran kayak malaikat nawaran pasir pusing manggulingkeun oh soklah bakal gitu lah tengor pasir pusing jungkirkeun paling gitu orang henteu. Maka sur malaikat sodako bener anta raufun anta rahimun, bener anjeun teh rauf nu welas rahimun nu asih. Jauhan mun urang. Nah, sabada eta tahun ke-11 na bakal terjadi Isra sareng Mi'raj. Pari sadayana para ulama berbeda pendapat, ikhtilaf tentang terjadinya Isra Mi'raj. Anu nyebatkeun Isra sareng Mi'raj Kanjeng Rasulullah teh
biruhihi pakot lanungan ruhna wungkul jasad namahan henteu aya nu nyebatkeun biruhihi wa jasadihi ruh sareng jasadna dua-duana ge bener anu nyebutkeun biruhi pakot saleresna suruh para alim ulama ngajelaskeun bahwa jasad Kangjeng Rasul mah laksana ruh nu aya di urang jasadna ge laksana rohani nu aya di urang jasadna oge di mana Kangjeng Rasul ka sinar matahari teh aya kalangkang ka Rasul paningal ka payun sareng ka pengker sami awas ka pengker ge Kangjeng Rasul teh cara urang mah kahareup ge bureng Kangjeng Rasul mah ka payun awas ka pengker oge awas saumurna tara kaentreupan laleur di mana kampangan teu pernah katingali ngecelak cai kahampanganana socana mah sok turun tapi teu pernah hilap wa ainu qad naisat wa qalbuhu lam yanam ani gaya Rasul mah urang mah beunta oge urang mah hate anu nyebatkeun biruhi wa jasadihi bener biruhihi sareng ruh sareng jasadna oge bener ruh sareng jasad anu teu katerapan hartosna dicabut sifat a'rad basariyahna digentos ku sifat khususiyat maka sing apal urang sifat nu wajib di Rasul sifat nu wenang di Rasul sifat nu mustahil Rasul a'rad basariyah teh Kangjeng Rasul mah hukumna teh wenang urang mah wajib Bapak wenang jadi wenang pantes seperti urang manusia umumna seperti jalmi anu umum ge manusia umum kan Rasul mah pantes naon sababna sabab sifat a'rad basariyah di Kanjeng Rasul teh hukumna teh wenang maka teu kudu dipika kaget ketika aya kejadian luar biasa keluar ti nabi ngaranna mukjizat kejadian luar biasa anu ngabedah kana adat ti pinabieun ngaranna kejadian luar biasa anu kaluar tina adat kebiasaan ti mukmin soleh ngaranna maunah upami ti para wali ngaranna karomah ti mukmin fasik jeung ti kafir ngaranna istidraj sade jadi mukjizat di Kanjeng Rasul mah parisadayana para ulama ahli batin ngajelaskeun sebenarnya mah perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul teh cenah lain di alam mulki lain di alam kasar tapi di alam malakut di alam misal urang kedah terang naon ari alam misal teh alam misal teh sajajar jeung alam arwah atanapi alam malakut sate acan dohir ka alam mulki disebutna misal sabada keluar ti dunya sampai ke akhirat disebutna barjah tah dunya mah bainal mulki wal dunya mah bainal misal sareng barjah
Jadi lapang deketna ke alam dunia, semeh aya dunia, semeh gubraga dunia disebut misal. Bang deketna ke dunia, semeh ke akhirat disebut barjah. Di mana ayana? Di alam arwah. Arwah teh sajajar, ayana teh jeung alam malaikat. Mana jadi dalil ketika Rasulullah SAW perjalanan Isra di jalan manggil papanggihan? Aya anu tanur gitu lin, cenah tanur eta teh nu tanur nepi ka beres ka ditu di dieu geus jadi geus naon deui buahan pare teh balik deui dipanen di ditu geus naon deui eureun-eureun koneng deui beres ka ditu tukangeun koneng deui teu eureun-eureun eta panen. Rasulullah tuh marus ka Jibril, wahai Jibril, eta teh naon cenah jelema naon? Jelema talala nur can beres bika ditu di tukang geus jaradi sedang beres sedang karoneng dipanen tukang nepi ka hareup ditu koneng deui wae, panenan deui wae. Mislu umatika. Misil umat anjeun ku tah mislu misal. Misil umat anjeun anu berjuang di jalan Allah ganjaran teh saperti kitu cenah. Ngorbankeun harta fisabilillah ganjaran teh kitu teu beak-beak mau eureun-eureun si manawa teh. Kapan encan jelema teh korbankeun ge encan berjuang ge tapi ganjaranna si teh mun teh Rasul dialami misal. Eta dalil bahwa cenah Isra Kangjeng Rasul teh sanes di alam dunia mulki bahasa kitab mah tapi di alam misal mislu umatik misil umat anjeun aya deui keur ngaleumpang kene keur mi'raj keur Isra mangihan jelema anu hayo nakolan sirah sorangan ku batu cenah batu badag tako sirah teh bujrad sirah anehna teh rapet deui tako deui ku sorangan bujrad deui takolit eureun-eureun muriding ka Rasul Jibril teh naon jelema teh nakolan sirah sorangan hayang apa Muhammad siga nu boleh ka Rasul teh nanyakeun ka Jibril kewang jelaskeun eta teh cenah jelema umat anjeun nu gede hulu nu daek ninggalkeun salat pan encan dititah salat bae karek-karek neang salat kan gitu leh eta dialami misal siga anu bodoh Rasul teh pari sadayana bisi nyangka bodoh ka Rasul teh pinter geus nanyakeun ka Jibril bisi kitu tawado we cenah lain jawaban eta mah sur para ulama ditanya jelaskeun bahwa Jibril di Kanjeng Rasul teh da ilmuna Kanjeng Rasul Jibril teh di Kanjeng Rasul lempang deui moal buntingan letah eta mah bunting letah cenah buntung celeng aya deui bunting deui celeng deui gunting deui celeng deui teu naon teh umat anjeun sok gibah cenah eta teh sok gibah ibu ngupat gibah teh nya Allahumma inni a'udzubika min lisanin ghibatin ya Allah nyalindung abi Gusti tina lisan suka gibah ngupat gibah teh nya gibah terus kitu eta diantarana sigar purakna duwi Kanjeng Rasulullah ka Masjidil Aqsa bari sadayana ditungtun ku Jibril disampakeun ku ruh para anbiya ti kawit Adam alaihi salam lebih ka Nabi Isa aya
124.000 para nabi aya di Masjidil Aqsa. Naon cenah ieu teh? Maju maneh ka hareup cek Jibril, dituyun ku Jibril. Sok imaman. Salat. Bayangkeun. Kanjeng Rasul ngimaman ruh para anbiya 124.000 di Masjidil Aqsa. Buari riwahnya cek urang. Eta di alam arwah eta teh. Kuning Rasul bisa kagitu parisadayana. Rasul mah ini ke alam arwah tempatna jadi arwah. Pamimpin. Ini ke alam malakut jadi malaikat punya Rasul. Naon sabaraha kabeh makhluk diciptakeun tina nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul makhluqat, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Jadi raja Rasul mah di setiap alam, sayyidul alam. Raja di alam mulki, raja di alam malakut, raja di alam arwah. Imaman para nabi. Maka sur para alim ulama ieu ngajelaskeun bahwa perjalanan Isra na oge luar biasa dina hartos sanes di alam mulki. Tapi di alam malakut. Ngan anu jadi paul parisadayana Paubah Mi'raj. Naik ka luhur Mi'raj teh. Ngan biasana kada ulah nunjuk. Naik ka luhur ka itunya, kitu tah ulah nunjuk kitu kade. Mi'raj mah. Nasa balik kitab mah ila maqamil uluwi bahasana teh kana maqam anu luhur. Mulina kitab mah nusanes mah ilas sama dunya ka langit sama teh luhurnya. Sama teh luhur anu luhur ti dunya. Ayata naon? Nu kateurik urang anu hajo di luhur naon? Langit leun. Langit eta teh. Ngan eta mah sama dunya sama il ardi anu luhur ti ieu bumi kade. Berarti dunia keneh eta teh. Jadi ardi jeung langit nu dikatingali ti dunia nu ieu itulah bumi ngaranna. Ieu mah sama dunya anu luhur ti ieu dunya. Mana anu luhur ti dunya teh? Hartina keluar ti alam mulki, keluar ti alam dunia, geus lain di alam kasar, di alam rohani. Gitu. Panjang malaikat barengan oge. Kebantu malaikat Jibril. Kanjeng Rasul teh. Si mana horeng parisadayana Isra Mi'raj itu adalah gambaran isyarah antara ibadah syariat tarekat jeung hakikat, gambaran ibadah ayeuna anu sah qabul sareng ma'jur. Tapi ka mana Mi'rajna teh Kanjeng Rasul teh? Kana nepi ka Allah. Manuan konsentrasi bisa salah ya. Mi'rajna Kanjeng Rasul teh dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Usul ka Allah Subhanahu wa taala. Mata kalamun aya nu ka luhurnya. Berarti Allah berjihad. Di luhur aya kitu mah. Artina dina maqam anu luhur, da setiap anu naik luhur bisa digambarkeun ku dohir. Wah, saya tahu ayeuna mah geus luhur atuh da. Teu tarekelan teh teh.
aya oge naik kada sadapa luhur ngan aya luhur anu bangsa ma'nawi naik di seluhur pangkatna tuh tetekelon tah gitu atuh nepi ka mana nepi ka Allah Subhanahu wa taala nepi ka maqam mukalamah. Nah Quran ngajelaskeun kana Al-Qur'an bakal berjanji aya dina deba aya nya nepi ka maqam qoba qausen au adna eta di antarana. Jadi mi'rajna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepi ka maqam mukalamah artina mukalamah teh gunem catur jeung Allah Subhanahu wa taala. Ngan hiji-hijina nabi cenah anu mampu bi ainihi awas kusocana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mampu ningali Allah Subhanahu wa taala ti ieu dunya. Oh batu nama. Berarti usul maka parisadayana Rasul ngajelaskeun as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat teh mi'raj pikeun jalma nu iman. Cing ayeuna kira-kira urang nalika salat. Bener syariat nama, Isra nama geus bener. Usolina geus bener, ruku sujudna geus bener di antara nu bener. Aya nu can bener ge. Teu nilap eta ceker teu nilap wae. Teu ditilapkeun wae suku teh. Eta syariat Isra eta teh. Tapi perlu dibenahi hatena ngarah mi'raj naik. Kumaha cara ngabenahina mapai perjalanan. Mun disebutkeun mun ayeuna mah Isra tina bacaan dina sing Isra hate tina bacaan mun tina gerakan sing bisa Isra tina gerakan supaya mana supaya mi'raj teh usul mi'raj teh naon usul teh nepi bahasa Arab mi'raj teh naik darajat usul ke Allah Subhanahu wa taala. Kapan bulan Rajab mah identik lagi jeung salat. Hadiah lagi hadiah salat ya Allah teh. Maka Rasul nyebatkeun as-salatu mi'rajul mu'minin teh kitu. Jadi urang mah kuduna teh gitunya. Lain satahun sakali mi'raj teh Isra mi'raj teh minimal sapoe saputing teh 5 Isra mi'raj teh nya nama oh nya imora jawabannya wungkul sapoe saputing teh lamun Rasul nyebutkeun as-sholatu mi'rajul mu'minin mah gitunya urang teh kuduna mah mi'raj teh sapoe saputing teh 5 kali lohor mi'raj, asar mi'raj, subuh mi'raj, maghrib mi'raj, isya mi'raj. Ieu mah Isra hayo. Kayaknya lempang wae wungkul urang parisadaya. Telekeun ngeser gitu. Keur salat teu karasa ku urang, datang ngeser tiba heula. Bahkan Isrona ge ngesod gitu orang lempang lagi ke sholat syariat hatina mah ngabenerkeun bacaan ngabenerkeun takbir oge ya Allah Rabbi semuanya diajar khusyuk kumaha cenah nanyakeun dia kumaha cenah di khusyuk teh khusyuk nu mah ditanyakeun teh cek kieu cenah kumaha khusyuk teh ribut aki ini khusus nu mana lagi ditanyakan teh kumaneh teh
nya husu urang we cenah urang beh dieu meureun. Oh husu urang diajar mah minimal ke salat ulah inget kana naon kudu inget teh kana salat teh bisa henteu. Husu diajar husu tadiin nya. Lamun urang diajar husu ajaran 2 tahun we kitu. Lamun urang keur salat ulah inget kana naon inget teh kana salat minimal. Saur mah si bantar gapungkeun nyebatkeun diajar husu mah kieu we cenah heulaanan mah lain aus teh heulaanan bahasana ge keulempeng hate namun urang cenah keur maca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin ulah ka mana-mana ingat we kana Rahmanir Rahim ulah Rahmanir Rahim ingat kana Maliki Yaumiddin terus sakitu supaya kadinya melongna hate teh cenah muaton bincan bener teh cenah usul diajar eta teh orang boro-boro lin hese gitu oge keur salat gitu ingat kana Fatihah dan kalau orang poho rakaatnya karasa gitu lin tapi teu naon aya goplah aya nasia basana aya goplah mah lalai ari nasia mah poho kana keseluruhanana gitu diajar husu eta diantarana hese husu teh nyana mah dina salat teh baroni husu ayeuna tingkatan bae ditu nya hisu muridin husu abidin ge hese jeung tukang ibadah seperti urang geus tukang gitu urang teh tukang salat urang tukang mirid tapi encan aya bisa husu ngomong hese ayeuna husu muridin husu wasilin mah komo husu wasilin mah eueuh iltifat hate ka geurillah keur salat boraah teu aya iltifat hate ka geurillah keur salat teh eta mah husuna arifin wasilin nudugi boraah urang mah gitu miraj teh eta miraj teh bisi urang teh apal sayang apal sanya na Isra Miraj teh kitu ngan kade ulah diwahamkeun jeung hoyali terekel hiber ka luhur Kanjeng Rasul teh naik muntang kana jangjang buruk itu malah baheula masuk aya gambarna nya buruk gulis rupana awakna cerah kuda buntutan make jangjang buruk teh tina barkun artina teh bariqotun teh kilat cenah itu bariqoh teh secepat kilat eta tutumpakan ahli surga rupana gedena sagede bigol cenah saluhurun bigol sahanapun kuda leutik gitu lamun lempangna satungtung paningalina lamun datar sapapak cenah sampeana teh lamun nayak molokan nu payun lamun mudun manjangan nu payun mun nayak molokan gitu mun aya mobil naon nya nu kitu mobil aya mobil nu kitu aya nama si mana horeng parisadayana serupa alim ulama ahli tak ngajelaskeun disebutkeun burak teh adalah nafsul mutmainnah Kanjeng Rasul kahayang Allah mereka hayang Kanjeng Rasul Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tumpak kahayang nafsul mutmainnah cenah eta teh tak teu garideur ge itu lain tumpak mutmainnah nafsul mutmainnah nah tak urang ge kudu nama kitu minimal urang ge parisadayana tumpak kahayang teh tumpak nafsu ulah nafsul imarah jeung nafsul lawama minimal nafsul mutmainnah eta mah kagero ku ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati
ngan jalma mukmin anu ngabogaan nafsu mutmainnah anu bakal diasupkeun ka surga cenah. Oh imaroh mah nafsu amarah najong panto mah pokoknya jejeg hawu mencit seeng. Oh cai balik digawe pulang ngalaparan ningali hawu dengdek. Alah jejeg sakalian. Panto ditabrak. Nah, mau tabrak itu ke lain majikan atau nya ke cai-cai waktu salaki apal pulang capek. Ripuh yang minum kita gede kene tanda kuat jejeg seeng sapetot dem. Gunakeun we tenaga anu aya tuh. Allahu Akbar. Nah eta di antarana parisadayana simpul nama simpulkeun bae hasil tina Isra Mi'raj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya hiji sateu acan Isra Mi'raj yang Rasul dibelek dadana dibersihan manehna ieu gambaran setiap jalma rek ibadah dohir jeung batin kudu bersih dohirna jeung batinna supaya wusul bersih dohirna ti miti toharohnya mun direk salat dah toharoh teh ngilangkeun hadas jeung najis toharoh ngaranna menek salat sing bersih atur pakaian sing bersih tempatna sing bersih anu saterasa batinna sing bersih piceun sifat-sifat madmumah komo tujuan kagorilah termasuk ganjaran piceun eta hiji eta kaduana hasilna meunang salat teh lain parentahnya nama tapi hadiah salat teh urang mah asa dijajah ku salat teh minang teuing kok gitu rasa teh lain padahal mah hadiah qurratu aini pi salat Rasul kabungah kuring mah katentrem ayeum hate kuring mah keur nalika keur salat penting urang maripuhnya teu ngarasa tenang bahkan diajar nyelesaikeun masalah ku salat wasta'inu bisabri wassalat mintalah pertolongan dengan cara sabar jeung salat urang bingung ulah bingung wae kana salat loba masalah besar bejakeun kana masalah kuring mah boga Allah anu maha besar urang teh balik we beja kalau Gusti abi boga masalah badag bejakeun kana masalah Allah masalah Allah kuring anu maha badag maha akbar tuntas lin ku salat urang macan pernah ya kabingung aya kasusah ka jelema heula ka makhluk ka Allah mah paneuri padahal mah ku jalan salat insyaallah selesai masalah tapi sing bener salatna eta di antara terus perbaiki salat sunatna semua wajib mah geus teu kudu disebut sunatna diperbaiki wiridna diperbaiki bacaan-bacaan diperbaiki terus hatena diurus mun tadi ukur apal lapadna heulaanan mah apal tarjamahna supaya engke apal maknana urang mah sok boga paham bahwa tarjamah teh makna lain paham makna mah rasa kade dina salat lain tarjamah makna mah rasa Ar-Rahmanir Rahim ari Gusti Allah anu Maula sing Maha Asih eta mah tarjamah rasa malain kitu kumaha rasa dibikanya aku Allah Subhanahu wa taala. Urang teh bisa nyebutkeun kumaha rasa dibikanya aku pamajikan. Ngan karasa we mun pamajikan keur nyaheun nya. Karasa lamun salaki keur amek keur keuheureun ka urang karasa. Ngan teu bisa nyebut kumaha rasana teh. Tah kitu ku Allah ge batur mah. Urang mah ka makhluk mah bisa kalau mah teu. Eta di antarana anu terakhir parisadayana piara hate nalika urang ibadah sing lurus hate teh ulah aya tujuan kagoerillah disebutkeun ikhlas teh nya piara hate ulah aya tujuan kagoerillah salianti Allah artina mah sing ikhlas Al-Qur'an terakhir surat naon wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a ibadah ka Allah wala musyrik anjeun ka Allah mu khopi nu jali musyrik teh mana musyrik khopi teh
tah dina ibadah aya tujuan lain salianti Allah termasuk ganjaran. Parisadayana mudah-mudahan tewet kair aya manfaatna. Kabarokan urang ku Isra sareng Miraj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge duikeun urang kana sasi Ramadan insyaallah kedap deui nya. Allah paling kakiatan ka urang sadayana bisa ningkatkeun amal-amalan ti kawit Rajab dikasih saum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.